Wa yarumu jeung haram alaya ka eta maranon kasbu sau'ataini ngabukakeun orat anu panggoreng na tegasna mah dua gogoreng kubul dubur fil khalwati dina waktu nyepen ligoiri hajatin karna teu aya pangabutuh ila lihalilin kajaba kasalakina wa halal jeung halal ma'al mahromiyati sarta mahramna atanapi jeung halal itu kasbun ma'al mahromiyati sarta mahramna awil jinsiyati atawa sarta jenisna deui awis sogiri atawa budak detik alladzi anu teu kenging kali panggilan nu tadi wa halal jeung halal ma'al mahromiyati sarta mahramna awil jinsiyati atawa sarta jenisna awis sogiri atawa sarta budak detik alladzi anu la yustaha anu can dipikahayang itu ladzi naun nadruma ningalina kana perkara anda anu ngalianan tu ma kana perkara baina surati anu tetep ma aya di antara bujal warukbati jeung tuur idza kana di mana-mana bukti itu nadrun bi ghairi syahwatin tetep kalawan teu make syahwat illa sobiyin kajaba budak lalaki aw sobiyatin atawa budak awewe duna sinni tamizi anu can umur nepi kana tamiz fahilul makalal nunadruhu ningalina itu kulun maka kana perkara ada anu ngalianan itu ma farjal unsa kana farjina budak awewe ligoir ummiha ka salian indungna itu unsa wa yarmu jeung haram nun anadur ningali bil istihqori kalawan ngahinakeun ilal muslimi ka jalma Islam wan nadru jeung haram ningali fi baitil ghairi di imah jalma sejen bi ghairi iznihi kalawan teu aya izina itu goer aw syai'in atawa ningali ji perkara akhfa anu nyamarkeun jalma hukana eta syai' kadalika nya kitu deui cara henteu aya izin wa musyahadatul mungkari jeung ari ningali pamungkaran atanapi wa musyahadatul mungkari jeung ningali pamungkaran idza lam yunkir di mana-mana teu ingkar jalma au yu'dzir atawa di mana-mana teu diuduran jalma wa yufarik jeung teu misah eta jalma faslun ari ieu eta hiji pasal wa min ma'asil lisani jeung eta tetep tina sapali pirang-pirang maksiat lisan al ghibatu ari ghibah wa huwa jeung ari itu ghibah zikruka eta ngomongkeun anjeun akhoka kadulur anjeun al muslima anu muslim itu akhok bima kana ka atanapi kalawan perkara yakrohu anu mikangewa eta jalma atanapi si akhok hu kana eta emma wa in kana jeung sanajan bukti itu emma fihi eta tetep aya di atas si akhok wa namimatu jeung ngadu-ngadu aya jeung ari itu namimah eta naklul qauli mindakeunna omongan ifsadi pikeun ngaruksak wa tarisyu jeung ngawucuhkeun min ghairi naklil qauli tina henteu mindakeun omongan walau bainal baimi sanajan eta tetep antara sato hayawan wa kidbu jeung ngabohong wa jeung ari itu kidbun eta kalamu ngomong bi khilafil waqi'i kalawan sulaya jeung buktina wa yaminu jeung sumpal kadzibatu anu bohong wa alfadul qadhafi jeung pirang-pirang ucapan nu dingjina wa ya jeung ari itu alfadul qadhaf eta katsiratun loba hasiluha ari hasilna itu katsiro eta kulu kalimatin saban-saban kalimah tunsabu anu dinisbatkeun itu kalimah insanan ka hiji jalma aw wahidan atawa ka saurang min qarabatihi tibarayana eta jalma lazina kana zina fahiya maka ari itu qaul omongan alfaz qadfun eta nu ding zina ngaranna liman ka jalma nasaba anu nyubangsakeun itu si jalma zina kana zina ilaihi ka eta jalma imma sorihan bohnaha omongan anu soreh mutlaqon marna mutlak au kinayatan atawa omongan anu kinayah wa yuhadu jeung dihad sal qadhifu jalma nu ding zina ila samanina nepi ka 80 naonana jaldatan jilidanana warraqiqu jeung ari abid anu nuding zina nisfuha eta saparona itu samanina zadatan wa min jeung tetep tina sapana itu ma'asil lisan sabbus sahabati ari nyarekan para sahabat
wa syahadatuz zuri jeung jadi saksi anu bohong, wal khulfu jeung nyulayaan fil wa'di dina janji idza wa'ada di mana-mana janji jalma hukayata jalma anu sejen, wa wa jeung ari itu khulfun yudmiru eta nyimpen jalma al khulfa kana sulaya, wa mutillu legina jeung ngengke-ngengke kana mayar hutang jalma anu beunghar, wasyatmu jeung nyarekan, wasabu jeung tegesa nyarekan, wal la'nu jeung ngalaknat, wal istiza'u jeung ngaguguyonkeun bil muslimi ka jalma nu Islam, wa kullu kalamin jeung ari saban-saban omongan atanapi wa kullu kalamin jeung saban-saban omongan muadzin anu ngera-ngerakeun itu kalam lahu ka eta si muslim, wal kidbu jeung ngabohongkeun Allah ka Gusti Allah wa ala rasulih jeung ka utusan Allah, wa da'wa jeung pangakuan al batilati anu batal itu dakwah, wa talaku jeung tolak al bid'ayyu anu bid'ah, wa ziharu jeung zihar, wa fi jeung tetep wajib dina dihar kafaratun ari kifarat, ilam yutallik lamun tenolak itu si zawaj ba'da dina sabanana itu zihar fauron dina pada harita, waya jeung ari itu kifarat tangin rokobati ngamardekakeun abid mukminatin anu mukmin itu abid salimat atanapi rokobah salimatin anu salamat itu rokobah, fa in ajaza maka lamun apes eta jalma soma maka puasa eta jalma syahra ini dina 2 bulan mutatabi'aini anu tuluy-tuluy duanana, fa in ajaza maka lamun apes eta jalma at'ama maka kudu mere kadaharan eta jalma sitina ka 60 naonana miskinna sitina kana 60 naonana muddan mudna